drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Nggak segala ternyata. Aduh, rusak tanya ya. Bob, ada apa ini teh kamu nyuruh aku ke sini? Ini Bob, aku tadi kelaporan. Laporan apa ini teh, Bob? Aku dipitnah sama si orangnya. Bicara teh cina laundryan aku nggak bersih, Bob. Aku sedih. Aduh, kok kayak gitu ya Cepopon teh? Ya udah atulah nanti sore aku ke rumah Cepopon ya. Kenapa nih kamu kayak masih orangnya? Ya mau tambayun atau Bob mau di apa namanya teh diperjelas gitu. Benar enggak Cepopon teh fitnah kamu gitu? Nah teh, Bob tidak percaya sama aku ya teh, Bob. Bukan nggak percaya aku teh ya Bob ya. Tapi sebagai RT aku teh harus bijak dalam menghadapi masalah. Jadi aku teh harus tabayun dulu ini teh ke rumah Cepopon. Nih liar teh kudu gitu patutan lah. Langsung aja Bob, jangan spanduk gitu di gang teh. Cepopon orang dilarang masuk. Gitu kumaha bisa tuh? Itu bisa tuh Bob. Kudu aya alasan heula eta warga teh baru bisa diusir. Kan udah buat tuh Bob, si Popon teh ngefitnah aku. Your lovely Asia mah. Tapi kudu aya buktina oge tuh Bob. Pan iya buktinya teh Imas ya dipitnah. Nepi ka Semar Imas teh ararewa, nepi ka laundry Imas sepi. Ya meskipun dengan kamera tapi dipitnah Imas teh. Terus kudu aya saksina oge Bob ieu teh teu meunang sagawaya. Itu si Japir janda pirang saksina. Pan Imas jawab di si eta terus Mama Neng. Sade itu teh Bu Erna nyaksian eta teh. Kurang kene Bob. Tapi Bobnya Tapi weh ditanya teh lihat deh sih kamu teh Bob jadi RT ini masa laporannya hayang laporan dan ditanya itu panggil bunga tuh Imas tehnya Imas your bubut gitu dipitnah ku si orang lu ku Cepopon ya tapi kan harus tabayun dulu atuh Bob. juga tuh endah tak tabayun mah lagi coba di dionya bikin emosi saja deh kamu ini Tapi Bobnya ya teh. Gus tapi dewa siapa dek ingat mau gitu teh. Iya Bob, iya pergi ini aku Bob lah. Percuma pisan weh. Moga RT minta tolong harese. Are kantong laundryan di mananya tadi teh pohon nyimpen? Imas? Naon atuh? Naon? Yai, meni sosorongot kitu eta teh santai we atuh. Oh, maaf ya, ya mati karena emosi kamu Bob RT, si RT nyengsel. Emang si kunaon atau ari maneh teh? Ya kan masa laporannya perkara si orang ya, lainnya ditanggapi kumaha gitunya kalau ditanya itu ya itu pada masa liar jadi emosi. Gue cerut. Nya be jelas atuh meureun Imas teh kumaha kronologina mata ditanya oge. Mana ninggal ieu teh kantong laundryan Bu Erna? Itu laundryan. Buta apa kumaha ya? Di mana? Har iya geuning. Tinggalan merenya tadi pas Bu Erna kabur. Hayu tuh mun kitu mah Bu Erna ti payunnya. Yuk Mas yuk. Nyah, sok jog ini Bu Erna liur aing mah. Bob, naon dia atuh? naon ya rame-rame naonnya? Kontrakan Cepoponnya juga geuning ora disita eta mah sama Bang Emok. Terus namun gitu naon masalahna, Bob? Naon? Ya Cepoponnya teh udah enggak ada. Ya teangan atuh nepi aja mana teh? Mending teh begug gitu unggul ge. Ya tapi kan kumaha tuh, Bob? Oh, tapi buruan. Ya, Bob, ya. Ari si Imas meni kunaonnya eta teh? Jeung ambak-ambakan kitu. Eta naon deh maksudnya jeung naon di dinya naon? Sia kapangi kabur. Aya we piobong teh nya balik pisan. Jasmine, orang iya yuk ayeuna urang meuli seblak kasih Bunda yuk. Tumben kamu ngajak beli seblak Neng. Biasanya kayaknya kamu mah lamun aku ajak beli seblak pasti ada apanya dah. Tumben kenapa? Hentu dah Neng mah tuh gitu. Yang betul ya tuh teh. Betul. Kamu mah pasti iya nya. Hayang ninggal si Haikal. Henteu kamu tuh gitu Neng mah tuh gitu. Halah, emang aku tak hafal gitu pikiran kamu kaos kumaha Neng. Ya teman tuh bonus Jasmine ninggal si Haikal mah kan tujuan utama Neng meuli seblak, lain ninggal si Haikal lain. Alah Fred gak mau aku mah gak mau jajan seblak Nah gitu Jasmine lah embung. Ya karena embung atuh Neng aku teh meni bosan seblak wae dah. Hayang usus buntu kamu teh. Ya kan di si Bunda jajanan lain atuh Jasmine, seblak, cireng, basreng, cimol, bojot.
Eta. Gua aku mah kerdiat. Jadi menurut kieu mah sok we kamu aku mah moal. Iya, kau mah gitu. Aku cina teman, best friend, tapi kau gitu. Kita nengok berpundung. Ya bae, terserah. Jasmine nih. Ya udah atuh iya mending maksa pisan deh. Ah, gitu atuh. Eta ngaranna Besti. Guys, tungguin Ica dong. Hari itu si Koning lompat kade labu kamu teh. Ica, kamu teh naon eta? Karek di VJ-an kade labu kalah beungera. Tiaser. Itu neng Ica mata naon, aduh nyeri. Kamu jangan lompat segala atuh Ica jadi we labu. Ya kan Ica teh takut tinggalin sama kalian, jadi Ica teh lari. Nyeri. Tumben kamu hayang bareng Ica. Bisa lagi kamu masuk sorangan lain. Mau najak bareng esok embung. Iya, emang kenapa gitu? Neng nggak boleh. Lain gak boleh Ica koneng. Kamu teh tapi tumben. Labuh teh langsung budeg gitu ya tante ceritana. Kumaha sih? Oh ini sebenarnya mah Ica teh hayang-hayang teuing sih bareng jeung kalian teh. Terus? Ica mah lagi kasih Jasmine tadi cirencen dibayar. Yang ke dewa atuh jadi imah meniri wah kamu teh. Lain riwo Jasmine kamu teh bisi kamu poho. Ya mal atuh balik nih. Bye. Kalian tunggu dulu sebentar. Nih Koning meni apa? Tong lewat kadinya di dinya mah aya nu maotnya ho. Lu bener ya kamu Ica jadi siun kieu ning merungkut. Iya bener Neng. Kan itu mah kuburan lewat sana mah jadi banyak yang maot. Naon sih Koning meni teu fugu hayu nih ah? Teuing si Ica mah menituman. Guys tungguin atau ini princess. Aduh. Princess ini princess bokele kamu mah. Jasmine, ayo. Si Ica mana nah eueuh. Lain jeung kamu tadi teh pagigir-gigir. Teuing diculik meureun si Ica mah. Oh, gitu. Jadi ada keluar nyeblak teh ieu teh. Sok we kamu teh heulang ke aku nyusul. Oke, awas mun teh nyusul digalikeun ku Neng. Iya ini ke aku nyusul jeung buru-buru ka ditu geura indit Oke. Pasti berak eta rek capar ka cycle masalah deui mah. Jeung mencat sagalaan rok teh Bunda nah. Jeung nutup segala si Bunda Jadi kan Neng tuh bisa ninggal si Haikal. Tuh kan aku kamu pasti hayang meuli sebelah teh hayang ngeuli si Haikal dia. Naon tuh Jasmine kok masuk fitnah hari tahun teh teu Neng mah teu kitu. Fitnah cenah. Emang aku tengah denge kamu tadi ngomong naon? Jadi kumaha ngata rek sebelah nu lain apa kumaha? Truk balik. Kumanya? Meni tong mikir lah jangan boga pikiran wae. Nyongos atuh orang kata ini meuli sebelah yuk. Ya udah. Dasar teh asa barolong kabeh kelekna ieu teh. Tapi da kumaha atuhnya dasar mah semakin bolong semakin ngeunaheun dipakena teh. Kaput heula Era katingali bulu kelek ku batur. Mana jarumna nya? Ka imah mamah Neng heula karunya ya mamah Neng teh. Can pernah ninggali kalung ibu haji anu anyar ieu. Di luar aya beh katinggali ngaputna. Duh, mana deui ieu mita habuerna eueuh. Sion juga namanya ningali emas ibu haji. Nah, itu nya asa aya suara Bu Haji. Mama Ning. Nah, kan bener aya. Kernawan ya? Bu Haji keur ngaput daster ya. Meni unggal ibu haji ka imah mamah Neng teh nya. Mamah Neng mangan ngaput jeung ngaput eta daster bolong. Cing atuh mamah Neng ari geus bolong majieunkeun lap eta teh daster teh. Bu Haji ari kapake keneh mah dajang naon dijieun lap mending dipake membajir. Dari lap hungkul mah da kabeul keneh mamah Neng mah ieu kabeul keneh. Bu Haji teu kabeul nya mata ngomong kitu ge. Sok sembarangan gitu Mama Neng. Ibu haji mahnya meuli lap oge di mall hargana 50.000. Alah cenah lap 50.000. Nu 10.000 teh lagi ditawar hayang 5 ieu nu 50.000 hiji geura asa teu mungkin aing mah ngadengeun lagi. Cek saha eta teh 50.000 hiji. Terus sabaraha hiji atuh Bu Haji? 20 siki. Eta mah leuwih parah. Aing Gusti nu agung ya Haji Burung ya.
Maneng tinggal ieu dina diri ibu hajinya aya anu beda henteu ieu. Anu beda naonnya? Oh, tiuna gantinya. Naon teu make sorban deui? Bener eta ge Mamah Neng, tapi aya anu leuwih berbeda tina diri ibu haji. Sok tebak naon? Naon deui? Naon? Naon coba sok Mamah Neng tebak. Oh, mah dikongkorong etanya. Har, nah bisa ketebak geuning Mamah Neng. Pinter geuningnya Mamah Neng mah. Kumaha teu ketebak tadi dicabakan wae geura. Apaan wisi kurang ngatinggali ieu teh Mamah Neng. Jadi ku ibu haji teh dibere sinyal emas. Eta lain anu digadekeun teh Bu Haji. Har, nyalain atuh Mamah Neng. Ieu mah nya menang meunang lagi di Bandung di toko emas terkenal, toko emas XYZ. Oh, tapi diilik-ilik mah nya Bu Haji eta teh. Asa mirip jeung anu ieu anu mitoha Bu Erna. Ah, moal mungkin Mamah Neng. Ieu mah nya dijieuna ge spesial khusus jang ibu haji hungkul. Benar Bu Haji, eta mah mirip jeung anu mitoha Bu Erna. Henteu atuh Mamah Neng nya di bejaan ieu mah eksklusif dijieuna ge jang ibu haji seorang. Lamun itu sarua berarti itu nurutan ibu haji. Mana yo wong iku? Aku iki mau pamer emas baru. Mana yo? Atuh ari diturutan ku batur mah meureun jadi tes spesial teh Bu Haji. Ente limited non edition teh eta. Har, nya teu bisa kitu atuh Mamah Neng. Apa nanya anu ibu haji mah ieu teh ori toko XYZ. Lamun anu itu pasti KW. Oh alah, di sana tau rupanya kudu disamperi. Aduh. Tangan aku ini kok berat tenan yo. Oh alah, ada cincin baru tau iki. Tah, datang ini gini pasti emang gara runtrang nah. Aduh. Nah, iya lengan ibu haji meni berat kieu. Aduh, geningnya ieu teh emas unggul. Unggal ramo aya 2. Emas kok item-item koyongan tau. Beli nang toko online tah. Oh alah. Iki. Har, sok sembarangan ari taeun teh. Iya mahnya emas dage emas asli iya meunang di toko XYZ anu terkenal di Bandung. Lain kawas eta naon? Perak eta mah. Perak kowe bilang. Aduh, dasar ki wong desa toh. Iki itu emas putih. Emas lebih mahal daripada emas koneng toh. Oh alah. Dasar desa. Halah cenah emas putih anu kitu teh ngaranna eta mah emas luntun meureun ibu lain emas putih. Masa emas luntur warnanya kok jadi cantik koyong ngene toh? Emas kowe yang luntur. Udah hitam-hitam ngono toh? Iya mah lain luntur atuh ibu tapi desain apa teh desain ibu. Tinggali atuh loba teu kawas eta naon cincin teh kur 3 siki. Cincin atau ban beca ibu. Ya biarin toh. Emasku iki cuma 3, cincinku cuma 3, tapi harganya wala kok mahal tenan yo. Lebih mahal daripada semua cincin kowe iku. Yakin eta teh leuwih mahal. Tinggali atuh ieu mah reuncem kieu nyapul kitu dina jari teh. Maknya ieu eleh kudu 3 siki ku ban beca. Oh ngono toh. Tapi yo kok gelang aku iki akeh tenan yo. Oh alah ada kerincing-kerincing aneh. Kowe ora pakai gelang, ora mampu toh? Alah meni bangga pira make kongkorong anjing kongkorong si Blacky. Kowe iku yo gak sopan ngomong koyo ngono toh? Bilang aja kowe iku iri. Aku ono galange, kowe ora ono. Terus yo kalung aku mahal iki. Kowe pasti ora mampu toh? Tuh kan Bu Haji bener eta mah. Kongkorongna sarua. Nyanta tuh Mamah Neng anu ibu haji mahnya eksklusif dijieuna ge jang ibu haji hungkul. Oh alah ngono toh. Bilang aja kalau terinspirasi. Nanti aku kasih tahu aku beli di toko mana iki. Aduh. Ari manehnya sok sotoy pisan ari taeun teh. Alah, bilang aja kalau terinspirasi. Ojo gengsi toh. Bilang ae. Naon ari maneh nyanyahoanan ya? Gak apa-apa toh kalau terinspirasi. Aku orang marah. Memang wong sugih selalu menginspirasi. Ya wes lah aku mulai saya. Yuk.
Hei, cek saha eta teh Ibu Haji terinspirasi di mana hei? Sopan pisannya eta ke Ibu Haji anu beunghar 7 turunan, kaya melintir. Ya baik atuh Bu Haji meni terinspirasi matong gengsi ari tante piraget terinspirasi. Da batur ge kawas kitu pan sarua. Neng, Mamang Neng, meni tinggalikeun sawas Ibu Haji engke diganti ieu kaluna kanu leuwih mahal, kanu leuwih alus, leuwih agreng, leuwih gede. Cing minjam nih 10 juta, Mamang Neng. Tebalai ge masuk tegenaheun tungtungna aing merek asup we. Har, Mamang Neng kalau ke asup ya teh, Mamang Neng. Apa nama? Dah, coba apa? Lain tuh, apa? Lain ulah. Assalamualaikum. Jeung mau rasa sega, tak. Si bundana, kurang sini ya? Ya, nutup si bundana. Jeung nutup. Kan cek aku ge, kamu mah mulai sebelah tedeknya goda. Dia ketawa. Tapi Mami. Lihat toh. Alah. Pan geus bogo ya, Mas teh dipitnah ku si orang loh. Pan geus bogo ya, Mas teh di oh ya. Ayo we da omongan teh apa deh Apa bukan? Bentar ini kenceng banget nih. Mana nih ngali londian Bu Imas. Ngali londian dah. Apaan be jelas beureun Imas eta teh kumaha kronologi. Har, di dia gini. Tinggalan merenya tadi pas BR kabur. Kayak tuh BR boy. Eta teh dia. Ayo mungkin mah bentar yang nah asa yang masuk terbalik ya Mana yung